bakatku enahna dugi kata tiasa digambarkan Bu. Daniel, naon Jack? adil geura. Cik pangabahasa Sundakeun, kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mangan gope Gope sating tong we lah. Kok nya bisa teu? Hanya oi kagak ngerti apa itu sating tong? Ari gope naon? Gope mah 500 Heeh, sating tong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang Bu. Tuangna sareng nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. hon sarang tempena hiji, 500. sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing Ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan Bu? Naon bercerik neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitu nya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni disadan men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, Beri. asin, Asin. Nah aya sato asin. mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yen hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuring ngagagak meh nutupan sora hitutna.
Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Putih lang kau. Bapak perkutut. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitnov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavianya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Cing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapendakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini. Naon aki, meni jojorokan gitu, meni asal rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel tali timbaan jeung emberna. Tonggo hujrut aki. Tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur.
ujang mang ke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, udah apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sip. Sok, Sip. Sareng naon wae tuang na, Sip. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na, Sip lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangun teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina, duh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari Bapak make jeung narkoba sakala. Sumpah Bapak abdi mente. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas, Pak. Nah aku naon? Iya, Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes-asak karbitan ya mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu bade ya tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun. Mang, dicalan naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti. Ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Halo, saya tentara Amerika. Waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarang kung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu di suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu uninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah atos bu cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji,
Pastikan mobil atanapi kareta anu ditumpahkan leres-leres ka Bandung, sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajujug ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek di kopo, bade kadagokeun ngage jurusan leuwih panjang Pulau Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuk ka Cihampelas atanapi factory outlet, tong hilap nyenak artos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu dianjukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka mall-mall sajen, tong hilap nganggo acuk, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teuing ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha letar. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu. Kela atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atanapi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah malih dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teu kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alis euy, turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunanna ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV pareum? Blep blep blep. Kidunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang pareuman TV-na. Ye. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah. Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Ma 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang hoyong jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit. Minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh
Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, begi ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Kalaresan mulih di kampus bade euy ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya Cangihkan. Anak Semar Nurcika saha? Cepot parantika hampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak pot. Eta ari udar atau lesot copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot? Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki mah aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Di ulam linggih karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon samatan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta mana antol kade? Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang pipeut imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guru na we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Iya, soalnya atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyeun 2 film,
tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tak pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Heuh atuh beto porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta nga kadarieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rek ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Bagi ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Genyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana kitu setorana mani diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB-na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teh nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokona nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari hilas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nonen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici dia gara Ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel.
Ari maneh geus di mana Nini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, Pak. Oh iya dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi tadi dia calik napanya. Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Oh, mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip incu teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Paung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak? Naon bahayana cak-cak? Eta we pedah cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seur tah? Banteng, Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari bantengna seur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di ditu mah 5.000, di dia 4.000. Mangga, Bu. Mangga ibu-ibu, si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, ta Bu. Tah, mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kebereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din. Naon, Wa? Kunaon maneh teh meni lalung sakitu euy? Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis nonstop dangdut. Malam Jumat sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu kasidah modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas gugah teh ranjang teh kekuat liliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel.
Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di rubah-rubah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik. Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring keluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi ka mana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter nepi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang. Sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Nya moal katingali atuh Din, da berebes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening mah murah. HP urutnya. His, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjelma. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah meupuskeun kaca. Nya meupuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meuni bager ka Aki teh. Pas Aki dahar, nungguan we Aki dahar teh. Meuni teu aya kakiranganana Nini teh satia ka Aki. His, lain gitu Aki. Nini nungkulan Aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah Aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae Aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan Aki beres daharna eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyakit insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete ya pak? Leres dok, tos 2 saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami resiko. Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros? Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh ayeuna teteh lurus nya. Mun? Tadi lurus eta teh belok kanan sakedik. Dia belok kanan tak eta terus jalan di Ponegoro ibu. Saya atuh kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa teh tong boro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah dangukeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangehkan.
Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog merikung sih, ku endog hayam pernah ngan hasil teh kue nabi ye teu teas. Ada dirinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Dirinya yang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heeh ya yang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeunnya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Karep mana? Dari Telkomsel. Udin. Naon Iji? Nah mana tuh nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya tegadu sisir Udin mah. Ninjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah ketinggal nama moal tiasa dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Muhun mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nahanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureuhnakeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon. Terus diwalor kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pase awe tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon tah Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal leuh. Papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh hayang hansip anu nangtung. Dunya mah teu ame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah?
Di mana Ari apal teh Kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana teh ngabodol, teu bosan nih setrapu ibu. Karep deui mana. Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang Diponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib sata acan isya, Bu. Naha? Apana 18.25 dugi 18.30 teh sami ajeng pada maghrib saat acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kaharep deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Udin, Naon, Ici? mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan dat hitut. Jalma anu berehan lamun hitut nasok dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga kaera lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut nasok diotik-otik nepikeun ka dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut 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 dut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang Bu, ranginang. Ranginang Ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Bade Ibu, iya ranginang buatan Garut Bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu Ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh Ibu, nya gampil atuh Ibu. Sok mangga Ibu ngagaleh heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah Ibu. Dari Telkomsel. Pak, iji tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeuna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumeuna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak basa sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Lingling aya, Aya, Pak. si Simsim aya. Aya, Pak. Jadi
Sararia ayahnya. Aya pa sadayana ge aya, papa masing regreg wae, sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa henteu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararia aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari ti leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we bandungannya, apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Tah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok Pak. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna, da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Iti. Dari Telkomsel. Tante, aya naon Udin? ih tante meuni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meuni barokah. Tante eta nya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sakaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepe setung. Dari Telkomsel. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya Aki mah aya kapanasaran ngan hiji. Hayang ngasa anti kotok garing jang. Aki masak aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nyanggeus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya nu neangan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasongkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh sok buru. Aduh bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Ngeunah henteu? Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh kumaha ku aing nu gering kieu. Picen geuleuh aingnya. Dari Telkomsel. Anak-anak. Iya Bu. Sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang hayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teu hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangihkan. Daniel, naon anjing? Adio anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha digukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miara kana anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain.
Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus ah tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dia lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Dari Telkomsel. Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Uluh nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, parantos kapendak hiji budak alit, namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna berem gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangambung urengi, sareng rambutna galing sabelah. Manawi ka para pengunjung anu rumaos ka icalan putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan, 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan. Persaban eueuh duit receh euy. Bapak bade manisian sabaraha? Keun ku abdi diangsulan Bapak teu gaduh uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi rek naraon maneh di dieu? Abdi mah bade mirerean jalmi anu ngomongkeun kuring Naon kitu? Terus amun geus apa saha jalemana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jalemana? Aya 2 kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Teun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Nah, Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tangkalna 8. Nyajang bawaan ka bapak. Bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap. Mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Nyalah, ajaran dahar lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang. Atuh upami kitu mah, akang tiasa atuh iraha-iraha ameng ka rorompok. Mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Ti dieu mah gampil, nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung 1,5 jam Kang. Panghilap Kang, nyandak obor sarang sendal, 3 rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui. Nya kirang langkung 2 dintenan lah Kang. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah baluas kitu atuh akang. Memang akang rek ngalakukeun naon? Yeuh Neng, lamun Neng nolak cinta akang rek nekat ngajlem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta akang mah moal asa-asa ngagantung diri Neng. Eta mah teu langkung akang mah mau abi mah tiasa mileran anu sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. SIM sama STNK-nya, surat-suratnya? Ada. Sebentar. Ini Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa Pak.
Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Aing mah harus jujur, nyawa kita mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah aku naon kitu? Dina tutunggulan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah aku naon kitu? Era. Aku naon? Abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akang diberi duit 10.000 nya keur balanja. Ya, hadenya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Hadena mah cukup keur sabulaneun. Tong boros sabulaneun, Kang. Satauneun ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan boga pamajikan siga Nyai teh lah. Bisa ngatur kana duit. Tapi Nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang, Neng mah pinter. Ieu acis di akang 10.000 kiat satauneun. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel.